Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangboberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Uwa Tatang ayeuna teu nincak bagian ka-4. Para mitra kaum dangu. Dongeng parantos dugi ka Inang sareng Usman harita teh bade ka Guha Sancang gitu. Dasar dongeng. Namina ge dongeng para wargi sadaya nu aya nu kieu mah aya mung dina dongeng wungkul. Ulah tuluy di pikiran boa-boa cenah aya Guha Sancang aing rek nyangan Guha Sancang. Ulah para mitra. Ulah lantaran sahabatna. Mi dua pangeran kena para wargi. Sedengkeun hukumna ge dosa mi dua pangeran teh. Sirik musyrik para mitra. Mi dua pangeran teh hukumna ge dosa. Urang mah ulah tuluy neangan Guha Sancang reka naon teh munyung muja ulah. Munyung mah ulah ka gunung muja ulah ka sagara atuh munyung mah ka indung jeung muja ka bapa kitu. Margi indung nu nganung bapa nu ngayuga pangeran lahir kasebatna. Numawi para wargi sadaya gitu bilih ieu mah bilih. Terus ngadangukeun dongeng arek nyangan Guha Sancang ya. Aing ge sugan we jiga Usman cenah. Wah teuing Usman marek naon hidna teh tacan teh sakagamar atuh. Dina bagian ka-4 mah tacan teh sakagamar rek naon Usman. Ngan tujuanna mah nya kitu hayang menyat hirupna hayang beunghar. Tujuanna mah kitu. Hayang untung tina enteng. Sedengkeun di dunya mah teu aya untung tina enteng teu aya. Gitu orang hirup di alam dunia mah tetep orang teh kudu aya pangorbananana, kudu ikhtiar, kudu gede kadaek, kudu tinetek ceuk paribasana usaha, namun sok sanos kitu kade, ulah dugi kalali kana urusan pibakeuleun di akhirat, kedah sigar tengah, dudunya kedah, atunya kitu deui, bakal kamu di akhirat ku urang kedah dipidamel, margi duanana ku urang dipidamel insyaallah. Urang bari salamet dunya rawuh akhirat. Fi dunya wal akhirat kitu para mitra sadaya. Sakumaha nu dipikahoyong ku urang nanedakeun maha kawasa ngadua kana maha kawasa hayang salamet di dunya sareng di akhirat. Lamun ku urang dipidamelna dunya wungkul, bade kumaha salametna di akhirat kitu. Kitu urang midamelna keur akhirat wungkul, kumaha keur di dunyana. Janten duanana ge kedah dipajeng. Namina siger tengah mangga nyangakeun perkawis tata cara nama wah sadaya ge parantos langkung uninga gitu nyangakeun bae mangga nyangakeun para mitra para ieu dongeng urang teraskeun sakali deui dongeng ngan saukur karangan teu aya nu saleresna bilih tadi sateuacan ieu dongeng dilajengkeun pan kumangjaya ilustrasina parantos dibuka deui beuka heula ieu mung saukur dongeng Guha Sancang ai Guha Sancang mah aya bawahan daerah Garut, Kepala Kidul, daerah Sancang, Guhana pasti aya. Namun tina urusan muhit-muhit mah teu aya para wargi sadaya. Ulah teu aya soal muhit mah. Urang mah muntang tulung mah. Urang mah para mitra nareda mah kanu maha kawasa we. Mun tulung kanu maha kawasa nu nyiptakeun ieu alam sareng saeusina kabeh. Satungkep ning langit satangkarak ning jagat angin Allah nu nyiptakeun. Kamantena urang nyuhunkeun. Namun sababaraha dinten nu kalangkung mangga disebatkeun. Urang nyuhunkeun teh urang geus caket sareng mantenna. Ulah pamentana wungkul bari urang jauh. Bade kumaha atuh para wargi mangga nyangakeun. Rengse ngadahar leupeut leos Usman jeung Inang ngeureueuh deui ini beuki ditu beuki nanyak da puguh ngaranna ge jalan ka pagunungan. Jaba nu geus sakitu tarahana sanggeus jauh ti tempat nu dipake reureuh ret Usman jeung Inang. Ngarewet kagigir katingali jalan nu tadi tas disorang meuni sagede curug bakating ku luhur-luhurna jaba katingalina meuni asal lewang gurawes red kaluhur jalan satapak jaba kenca katuhun jalan beuki barala pinuh kubang sarungkun-rungkun tangkal eurih paselang jeung raremetna nu sejena pantes dipake nggon oray jaba beuki kaditu beuki geueuman sora sasatoa nu aya di eta tempat kadenge disarada geus puguh manuk titiran jeung ti kukurma meni baleger bari carineten dina tangkal kai nu laluhur kitu deui hayam cangeh gar disada tinggarapak haliberan tina rungkun hayam carengeh gar di alaanina teh
diala nama didaragangkeun malah mah diadu-adukeun. Dia diadukeun teh maksana supaya baranahan pan nyamina jadi ayam bekisar. Mangga urang teraskeun. Reg Usman eureun jeung Inang deui lantaran geus katingali aya haseup ngelun. Kaluar tina selasa hateup eurih campur jeung inyuk di hiji imah nu mencil. Eueuh imah nu sejen deui lintang teh eta hiji-hijina. Geus teg we sangkaan Usman mah eta imah teh imah Uyut marana. Nang euy keureuh heula euy. Eta kitu imah Uyut marana teh euy, cek Usman bari nunjuk ka Lebak. Nah, mana masuk ngaco lain Uyut Margana atuh Uyut marana. Oh, cek dia ke Uyut mah. Salah seutik mah hampura we atuh. Inang semukeuh. Oh, Uyut mayana atuh, punten Uyut lah. Gek cek Usman gek Inang ngadiuk ngeluhur tunggul kabung. Harita Usman rarat ret ka sisi kagigir siga aya nu ditempoan. Ret kapasireun katingali monyet jeung lutung tinggun tayang, ting cerewet ting salegrok samalah aya nu ngarenyohan sagala ka Usman. Cai halimun nu nyarangsang dina dangdaunan ting karcelak, rag-ragan kana rungkun jeung kana tanu. Ret Usman ngareret ka gigireunana disangka ku Usman mah nu naraplok tina tangkal kai teh supa. Barang diteges-teges si horeng pacet meuni sagede-gede inung leungeun, samalah aya nu ting karayap. Atuh bibiri gidigan Usman ngabiri gidi bari ngejat ngadeuketan Inang. Puguh Inang kasebut jelema borangan, manehna ge gentak ngorejat bari nanyakeun. Naon, Mang? Dewek tinu narapal tangkal kai teh supa euy. Cek Usman meuni bibiri gidigan. Ari kitu naon? Eta euy pacet meuni sagede inung leungeun. Jawab Usman tetep bibiri gidigan. Naon pacet teh Man? Dedemit teh wae. Cek Inang ingetana makana dedemit. Lain dedemit pacet masih bergug semodel lentah. Si lain mah nu diingetan teh dedemit aja dedemit. Naminang euy urang reueu euy geus deukeut yeuh. Ini mah yeuh ke itu sekalian bari urang minta cai. Dek karaang euy. Cek Usman geus teu loba nu dipikir deui sanajan mapai jalan satapak bari sisi-sisina raremet. Terus ngeureueuh lantaran hayang buru-buru anyog kanu dituju. Sedeng Inang sajeroning keur leumpang teh panonna mararat reret we. Sakapeung ret tangah kaluhur tangkal kai nu luhur jeung areuyan. Katingali monyet tinggun tayang ting rarenyo. Nu dipikasieun ku Inang mah lintang ti orai jeung dedemit. Ret katebah katuh tangkal ka kenca ret kai meuni ngajelegir laluhur jaranggotan. Meh ngagalangsar kana tan. Bangsa manuk-manuk leuweung teu puguh dengekeunina di sarada. Cangeh garping garapa. Kalong harita teh ngagarantung dina dahan tangkal kiara. Ngan sato galak we samodea macan jeung maung anu eueuh teh da lain leuweung geledegan biasa, tapi sato nu sejenna mah loba. Kalan-kalan orai ge pasti aya. Kayaning orai welang jeung orai sinuk kitu di orai sanca. Lantaran patemantan nu sakitu keumeunana. Sakuriling bungking tangkal eurih jeung kaso ngabareurit kana tangkal kaitu beda ti orai keur ngaleung. Harita mah Usman rada marmir ngarasakeun jeung sieun. Geus puguheun Inang mah meuni teu sirik nangkod-nangkod we kana tongo Usman. Bari panon rarat reret ka sisi kagigir, dibarung ku hate ratug tutunggulan sieun paamprok jeung satogala. Tapi keur Usman sanajan hate dirobeda ku kasieun ge, awahing ku bedasna kahayang jeung luhur cita-citana. Temahna jadi luas cek paribasana top badak top maung. Kari kumaha behna ari kudu-kudu teuing mah pegat nyawa di rogahala ku sasatoan. Asal getihna satetes buukna salamar ulah disesakeun. Kitu itikadna Usman tina bakating ku kagok anyog ka eta tempat bari anu jadi pangdorongna cita-cita. Sajabah hayang hirup loba tingalieun batur teh. Diubuhku panteng-pantengna hayang kawin ka Eus Parida. Nu geus japada katalian ku Janggi pasini pasang subaya. Nu hese rek dipegatkeun. Si horeng nu jadi marga lantaran Usman luas kitu teh lain ku hayang-hayang teuing jadi jelema beunghar utamana pisan mah kagembang ku si Demplon Eus Parida atawa nu jadi marga lantaranana gara-gara si Demplon. Para mitra sadaya, memang nepi ka kitu-kituna itikad hiji manusia. Bakating kagujurung ku hawa nafsu ngumbar amarah bari kadorong ku pangajakna hawa setan. Masya Allah nepi ka tega narohkeun raga kanu teu munasabah.
sigana bener-bener kajen nyeri sakarat tempatan lara marsakat kalawan teu kauntun tipung katamang beas ka si Demplon. Ongkohan si Demplon geus ridho dipihukum ku Usman sagala hayang ditedunan. Ieu para mitra sadaya model Usman mah resepeun we setan mah ka Usman tuluy langsung keprok deh aing boga balad ieu cenah ye. Si Usman jeung si Inang ku aing tuluy dirojokan sangkan manehna ngagugu terus ngaberung nafsuna ngajujur nafsu ngumar amarah aya paribasa tunggul dirarun catang dirumpak resepeun setan mah kanu kieu. Lantaran setan mah diwenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngaganggu ngagoda ka manusia anu teu kuat iman. Namun para mitra sadaya kanu iman mah sareng amal soleh aduh moal bisa kitu nu mawi urang kedah waspaos pami urang hayang ulah digoda ku setan mangga geura ariman sareng amal soleh. Insyaallah para mitra sadaya setan ge moal kuat ngagoda ka jelema kieu mah nu mawi teh aya deui syaratna sangkan urang ulah digoda ku setan syaratna urang kedah iman sareng amal soleh. Mangga urang teraskeun para wargi kaum dangu teu karasa Usman jeung Inang harita geus anyog ka hiji imah anu mencil. Di tengah-tengah leuweung tayalian ti imah uyut marana hiji aki-aki nu geus pikun umurna oge ceuk beja mah geus ratusan taun. Para mitra kaum dangu harita kabeneran aya saurang nini-nini keur nyaitan poe sulu kirinyu di buruan imah. Tayalian nini-nini pamajikan uyut marana demi katelahna uyut ileum. Pok uluk salam bari ngajanteng gigireun uyut ileum. Sampurasun, pokna atuh gilak uyut ileum ngalieu kalawan nemalan. Sakitu geus kolot masih keneh ngareuneu cacakan umur hampir 80 tahun. Rampes, eueuh geuning aya si Mena ka dieu. Bagi ateuing kasep, wayah kumaha tidak rayeuh teh. Cek uyut ileum bari ngunyang nangtung awak geus bongkok. Nyos rompok mah teu bopat subuh nini. Jawab Usman tarik lantaran cek pamikirna geus kurang reung. Amuing geuning meuni peuting keneh ini ti imah teh. Ngajauh tempat hidup teh kitu. Pentenan we teh bih manini kumaha nini damang. Hah? Kumaha? Ini damang, cek Usman nyarita tarik bari ngareret ka Inang. Geus diuk dina golodog tafsiran teu kuat ku capek. Berkah nu matak uyut masih keneh bisa kakarayapan oge, yap arungah ka dieu. Kana naon tidak ieu teh tarumpak mobil atawa tarumpak kapal udara? Kana mobil nang mobil sanes jalan. Abi mah da teu acan ieu gaduh mobil sung kitu. Jawab Usman tuluy arunggah gek diuk dina babalean ditepas. Oh, genah meureun tarumpak mobil mahnya. Layut mah berkah nepi ka umur sakieu. Geus likur-likur taun can nyeung mobil jeung motor. Kapal udara ge di dieu mah eueuh kasep. Uyut mah geus capek deuleu lila-lila di dunya teh. Sababaraha kali uyut mah rekes ka nu maha kawasa can keneh paeh. Itu mah tuh aki-aki kasebelan teh heueuh uyut lalaki mending ngajujurung paeh ka nini teh. Majalkeun teh lain buru-buru gerajang ka rahasia si ileum. Tapi uyut mah angger we kieu bisa keneh nincak lemah. Pirak we uyut kudu nyekek sorangan masih nyeri. Heuh dasar aki-aki nurus tunyung we tah mah Agus. Aki-aki tukang boson. Teu kaop batuk milu jeung bujurna, teu kaop sesentak milu nyentak jeung bujurna. Manyangkeun doraka pisan aki-aki bangkung teh. Ari rek ditangelong tah sirahna si doraka deui. Cek uyut ileum ngadon ngecewi sagala dicaritakeun. Ubi uyut ayeuna yuswa tos sabaraha taun? Tanya Usman ngareret ka Inang nu keur camerut taksiran capek. Nyaho teuing da teu diitung nya ku taksiran mah meureun aya we salae taun masugan. Malu uyut ileum matak pikasirieun. Tupi uyut pameget aya uyut. Saha? Si aki-aki bongkok. Aya keur dihawu keladan urang bejaan. Saya ngaropi heula ka inya. Cek uyut ileum bari ngaleos ka jero. Nah, teu geunah teuing euy ari geus ieu keur pikun euy nang. Ditanya umur nyebutkeun ka salawe taun ditungtungna mah yang seuri we jeung batir dewek mah euy aduh. Nah, maneh mah openan onaman teuing dianggap teuing atuh ditanggap sirik mah pikun. Ayo diajak ngobrol wae, eko baroroah yang seuri. Ngarasakeun bitis gimana asa pargal kieu. Si
balik keduanya dia ke tukang pijat di luar mah cek Inang bari ngalonyorkeun suku dua nana bari diurutan ku sorangan ieu si Aki montong ngabalengkong we sia hareupeun habu deuleu sina mahan kenyot takut teh sia itu geura tepungan aya tamu ka dari duaan tidak yeuh leuwih ngabalengkong we sia teh cek Uyut Ileum bari nepak kana tak-tak Uyut Marana nu keur sideang kuncereng Uyut Marana malah muncereng bujur si keron sia kunaon dulu bangkong sok makan bangkong sia teh sugan bujur sia merek jadi si ona sugan makan bangkong naon ngarti suike cenah cek Uyut Marana salah dedengean pugu-pugu Uyut Ileum menyebutkeun ulah ngabalengkong pangdengena sagala ngalabangkong amuing eta si bangkong teu uyahan akernya sia kaing nyebutkeun si ona sugan sia teh babah kolot deui wah meungeus deui montong ngajak pasea kaing sia tak lieur kana huluna ge dieu nanyakeun bangkong ayeuna nanyakeun bakecot di dunya teh geus eueuh lebokeun sia bakecot ngalunihakan bujur sia si keron sia si bangek sia cik Aki Marana lamun harita teh para mitra bari kikik Uyut Ileum seuri ngilunya kiki sia cakak kaki gigi lamun sia kira-kira rek ngadatangkeun pidorakaeun sia meungeus deuleu aing serahkeun sia ku sia nini bengung nya anar teuing sia lalaki ngadon mementa diserahkeun ka awewe sugan aki-aki bonge sia mah naon sia kaing nyebut bonge aing mah teu bonge ditorek sia bedul nya ari disebutkeun bonge mah ngadenge gegembir teh itu aki aya semah ka dieu Uyut Ileum nyarita ditompokeun kana ceulina Uyut Marana geus kitu mah kakarang adenge baru kaya semah nah dulu ngomong kita tadi sia urang minta ngalah bangkong jeung bakecot kaing gimana semah lu itu ditepas deuleu biar dah mangirong cek Uyut Marana bari nyang nangtung tuluy ka jero leumpang geus bongkok naker harita para mitra sadaya Usman jeung Inang geus tinggarentu ditepas Darius dina babalean bari siga nu keur ngalamun taksiran keur ngareukeun ka capek pas nyurang jalan sakitu jauh jeung nanyakna lol sirah Uyut Marana ngelol ti lawang bari cumarita para mitra sadaya sakumaha nu kauninya harita Usman jeung Inang keur tinggarentu ditepas Darius dina babalean bari siga nu keur ngalamun taksiran keur ngareureukkeun ka capek tas nyorang jalan sakitu jauh jeung nanyakna lol sirah Uyut Marana ngelol tina lawang bari cumarita amuing geus aya kisah anak teh lain di Dariuk atuh Dariukna di jero kisahnya montong di luar bae walina oge buru-buru ka dieu diukna di jero cek Uyut Marana atuh pugu we sasat Usman jeung Inang keur satengah ngalamun kata-mata yang ngomong teu katingali ti tadina reuwas lain dikira ani teh sirik narekting gurubu komo kitu kareret buuk jeung janggot katut kumisna Uyut Marana meuni geus camut-mut bodas ngeplak teu beda ti kapas aduh Uyut meninggal reuwas da mangyut cek Usman ngorejat nangtung tuluy nyolongkrong sasalaman kumaha dagang tamang heuh ka jo dagang tamang oge sarua usaha nu penting mah ulah maling ulah madon kitu nu penting mah cek Uyut Marana salah denge da puguh geus pikun atuh ku harita mah Inang make ngadak-ngadak seuri ngagigi bari hate ratu keneh reuwas pok Usman nyarita rada tari Uyut damang cagur dulu ngadrek pae teh meuni hararese euy geus kasel Uyut teh ngajedog di dunya teh deuleu itu guys ini bangkung Uyut dari ujung sina buru-buru jengker kacaan keneh bae gabungan sok masihan we ka Uyut tiap kali ieu pindah diukna di dieu Agus cek Uyut Marana bus Usman jeung Inang ka jarero bari ngajingjing rangsal di eusi ku beas jeung timbal dua gelempeng buprak rangsal dituna dina bilik panto harita teh waya kumaha ti dayeuna Agus tanya Uyut Marana geus diuk sila meuni medeko hareup-hareup jeung Inang anu gawena melenguk bae nyos ti rompok mah teu opat subuh Uyut jawab Usman ku ayeuna nyarita rada tarik lantaran geus apal Uyut Marana kurang reung leuwih-leuwih ti Uyut Ileum pamajikanana amuing meuli peuting keneh geuning ti imah teh najauh boga sarakan teh Agus kantenan we tebih mah Uyut
di mana gitu bawahan Garut Uyut baru di Garutnya aduh Uyut ge baheula mah dilahirkeun jadi Gunung Haruman di dekat Gunung Haruman teh cek Uyut marana red inang ngareret sarta pipilueun ngomong di Haruman Uyut tanya inang laun atuh Uyut marana salah denge nu matak tadi geus dicaritakeun ka hareupeun Ilahi Uyut teh geus kaluman kaluman teh lila teuing di dunya deuleu kieu karasana dulu ari jadi manusia nu badegong ka kolot teh baheula Uyut keur jajangkar keneh motek tak teuing kana ilmu da wong poe jaman baheula mah jelema-jelema teh ngarulik kana sagala ilmu kana ilmu pamere ka awewe ilmu kadugalan ilmu aji halimunan wah mang pirang-pirang ilmu pokona mah deuleu ari Uyut ngalap kana ilmu kadugalan lantaran loba teuing anu ngakalakeun dina perkara Uyut dipikahayang we ku bikang lamun teh salah Uyut boga bikang teh boga pajikan teh geus 17 kali kada 18 kali na ka dieu sini ieu ini bengkung jiga hurang minangka pamajikan pangbocetna teh kaduhungna mah ayeuna deuleu ngalap ilmu kana kadugalan teh jadi harare serek jengker ari boga pamajikan geus 18 kali ari anak teh gablek sauru-uru acan tak kitu cek Uyut marana geus ka mana karep we ngomongna teh cikikik inang seuri meni ngadak-ngadak asa suka dumeh ngareungu omongan Uyut marana wah bujur sia aduh nyeng seurikeun celana dileum Uyut marana ngagegero pamajikanana menitari buru tak Uyut ileum nyamperkeun sarta nanya rek nanahaon ngan hayang gegerewekan wae si Aki ngagubuk jaya tuluy keur kisana keuling ngajeduk wae di haus sia teh aku aya semah teu dibere ngarot-ngarot acan Ieu ka hideung anak si bengkung jiga hurang teh sia si onta bikang sia deuleu itu ge eukeur keur ninyo mangke lanahan da canteurak teh jajan tidak oge teh mah Uyut ileum ngalewas deui rek ka dapur aya naon atuh kisana jauh-jauh ka dieu teh nah jarulin we ka dieu atawa keur olahraga geuning aya mah sok loba nu olahraga kaleuweung teh ngadon eta lulumpatan cenah majarkeun teh hayang leutik ieu leutik leutik beuteng da geuning jaman ayeuna mah jelema teh meuni baru reuteu jiga rek ieu keureuneuh cek Uyut marana bungaran tumanya kana maksudna semah Sed Usman diuk nangisen ngadeuketan Uyut marana lantaran bisi teu kadenging umawi satebih-tebih abdi ka dieu teh sareng ieu pun dulur saperkawis hoyong tepang sareng Uyut kali perkawis sejajarah sareng paripaos teh mah dibelaanna leueur kunang iteuk poe kunang damar dibelaan abdi mipir pasir mapai jungkrang nete akar nguminjangkar maksad hoyong gaduh kahirupan usaha nu sakedik ageungna hoyong aya tingali nu sanes jalaran tos aya kana satauna abdi langkung ngalumruk we teu gaduh pakasaban anu matu tumali kitu manawi abdi dedeuheus ka Uyut teh maksudna mah hoyong gaduh kahirupan anu nyekapan kangge sakulawarga abdi ayo kisana ki deui naon maksudna Uyut marana nunjuk ka inang abi ge sami Uyut sapamaksadan sareng ipun ulur teh mal inang bari nunjuk ku inung leungeun ka Usman harita basa Uyut marana ngadenge caritaan ti inang katut ti Usman atuh para wargi Uyut marana tuluy nyarita saek bae area nariat kitu mah keur Uyut mah rek ngalaksanakeun ari geus bener-bener kisana gede hate gilig pikir nyian jalan tareka pikeun nyiar dunya ngan kudu sing bener-bener percayana sing bener-bener ludeungna sajaba ti kitu sing sanggup dina nyumponan syarat-syaratna ku Uyut dijapkeun ka pasir tah di dinya wayahna kisana kudu daek sumeuting Uyut mah sakadar ngajajabkeun rangke naon pamaksudan kisana keun caritakeun ku masing-masing mudah-mudahan eyang pagalo ngaijabah karena pamenta kisana tadi dinya paguron eyang pagalo teh di Gua Cibagu tak itu cek Uyut marana red inang ngareret ka Usman keur melengu ngaregepkeun kana pituah ti Uyut marana sabaraha wengi Uyut tanya inang muringis teu bisa didangtukeun sabeuting dua peutingna kisana eta mah kumaha geus meunang ilham we ti eyang pagalo kadang-kadang mudet mah kana pimilikeun sabeuting ge hasil bupi syarat-syaratna naon wae Uyut cek Usman ka karatumanya bari neuteub kana beungeut Uyut marana
Oh syarat nama engkewe biasa sasajen. Matuyut da tengah bantu naon-naon jalan nemean teh. Nemeka dieu. Oh, baik tumawa mah. Ke ku sini nih sini di pangusahakeun. Yang penting walintang ti wagan kalapa gading jeung terong ieu, terong bilik. Oh, terong bilik teh nog hayam. Nuhun atuh uyut lah. Oh, bade disagikeun di dieu mah sawios ku abdi bade digentosan. Oh, kayak urang bencakeun heula ka sini nih. Heula reureut dirinya. Bagian sini nih urusan kitu mah. Disirek papaehan mah tuh heula tuh ngan wayahna di dieu mah teu boga kasur deuleu. Cek uyut marana. Mungyang nangtung tuluy ngoloyong ka tukang. Nyamperkeun ka uyut ileum nu keur nyician cai. Han? Ieu cek uyut marana urang kudu hees di guha euy. Moal demit mah kitu kadeueut masuk cieun aya demit we heung ka dewek nyamperkeun. Sasaha ge minta tulung. Cek inang keukeuh sieun ku demit. Ye. Nari lain ge keborangan-borangan teuing inang. Sanajan dina nyana ge demit euy da moal ngaganggu atuh. Tenda urang ka dieu teh lain rek ngaron jahat, rek ngaron nyiar jalan, nyiar tareka pikeun kahirupan. Nah, ilang teu hayang itu hirup senang jika loba baju batur loba dunya. Puguh hayang mah teu sajelema teh hayang loba dunya. Mendarik mesin teh kudu demit jeung sieun ku orai itu babakuna mah. Da satu sieuna ge satekeunna ge euy di tempat nu sakitu. Mangkana sakuring bogi dilingkung ku tangkalan ngajelegir laluhur coba jaranggotan. Kita kasebut bula ieu beurang keneh ge sakieu geuman. Omong kita penting mau dicamat dan poek mongkleng buta raca euy. Oh nya mah kumaha pamargaan lain menang lah. Eke terus we ngalaksanakeun pek teu moal mangsa bodo teuing ai moal mah. Keur dewek mah geus kagok asong cek paribasana kagok borontok kapalang caramang euy. Ka datang ka dieu geus. Kagok niat euy balik deui ka imah ge ka teu ari ngarun ngariripu awak sorangan. Ari ti imah niat ari geus datang ka dieu. Bari geus ripuh moal jadi geus we cicing di imah moal ripuh atawa olok ongkos deui temal Usman geus dikitukeun mah jep inang oge jempe teu lemek teu nyare sirah melenguk taksiran keur nimang-nimang jero dadana akhirna goloyoh ngedeng deukeut balik panto taksiran awak karasa lungse akhirna mah reup sare nu teu sakumaha lila Usman kabawakeun manehna kekedengan nepi ka tinggal luhar kere. Nyaan keur Usman mah gede hate gilig pikir. Geus teu mikirkeun kana itu ieu. Pikiran mah lintang ti hirup hayang senang sagala loba. Diburu hayang ngalaksanakeun. Ngarangkep ka eus parida. Ceuk pikir Usman. Lamun jadi jelema beunghar asa piraku eus parida teu daekeun. Waktosna kabujeng seep.